Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sama-sama dosa Muawiyah bisa ninggi bisur lekot li syata maring mata ini golongan ilagot li syati Ali radhiyallahu anhu maring mata ini bagi itu golongan Ali radhiyallahu anhu ganilar bener sapa Allah ni saking Ali sareng bakal lumagu ya bisan hatatal Madinah malam-malam tegaya bisan al Madinah ing Madinah bagatala magamata ini ya bisan ibnu Abdillah Ubaidillah ibn Abbas ingana karana Ubaidillah bin Abbas wa farra ahlul Madinah lan marayu sabahlul Madinah hatta dakhalul hurrata malam-malam anjing ahlul Madinah al-hurrata ay hurrata Bani Salim tegasa hurrata Bani Salim thumma bihadhihi sabara kari-kari dalam ikilah lumaku agara bisun nawujud sa pagibisun al-hamadan ingatas negara hamadan bagotala magamata ini abisran ijalahu min birang-birang bogohya ahlul Madinah wasabalan ngaboyong ya bisun nisahum min birang-birang wadone ya ahlul Madinah pakulna magana ya nisa gabe awala nisain iku awala birang-birang wadon subinakan den boyong ya nisa Islami dalam isawat talalan mata inilah ya bisran khulqan katiran ing makhluk kang akeh min gitu ahya ibani Sa'din saking berang-berang kampung Bani Sa'd warabatulan pada gitu naleni ya kabeh al-khaira ing kudani ya kaum kabeh ya kaum bisrun wa qarabatulan badan nalan ya kaum bisrun al-khaira ing jaran di masjid Rasulullah dalam masjid Kanjeng Rasulullah sallallahu warasatul khailan pada ngarisi ngau para khailu kuda bainal gabri wal mimbar antara kubulan mimbar uzilat bikaratun landan ilang kena kau parawanan nahwa alfi dikrin ing umpamana 1000 parawan lamun urang nyaritakeun kejahatan Amerika ayeuna kejahatan Yahudi di Israel ayeuna teu aneh lantaran kejahatan baheula ge sarua urang lamun ningalian sejarah-sejarah penganiayaan terhadap muslim peperangan kafir jeung muslim Yahudi jeung mukmin bercokol terus teu pernah eureun sabenerna teu pernah eureun atuh urang ge encan lila kapan kakarak setengah abad urang merdeka 350 tahun urang dijajah kemudian urang menang kuari urang 50 sekian tahun urang merdeka hampir kuari urang dek dijajah deui secara fisik secara politik secara ekonomi mah geus urang dijajah kuari teh urang geus menang orang nyaritakeun politik kafir Amerika kuari dikuasai orang ku Amerika kajen ku mantak aya kitu ketua MPR tandingan ge lantaran nu hiji memaksa sebab geus dikuasai ku Amerika wallahu alam jadina bakal kumaha di Indonesia terlihatlah naon kitu ngaranna penguasaan pemaksaan eta kan berarti kan aya nu ngendalikeun wallahu alam engke kadituna mentak kurang nyalametkeun diri urang bae di bidang agama lantaran geus lain sarateun ieu mah lain deuk ngabebenah negara lain deuk ngabeberes umat lamun nya ge deuk ngabebenah negara jeung umat atuh mantak naon nya ngarobrol nu rapi jang kelangsungan umat jang keselarasan bangsa jang kangeunahan negara atuh mantak naon nya nyana atuh tetapi kan memaksakan diri pemaksaan eta lah berarti boga maksud tertentu buat diri-dirina jeung buat atasan-atasanana mantak geus bae urang mah mendingan gae kuari mah ngabeberes diri urang komo nu geus kolot masing hade lantaran sa lengkaheun deui bakal nyabakan negeri alam barzah siga hade ulah bobolokot ku dosa urang
batur nu main batur nu untung urang anu riweuh urang nu salah Pak nyana mah bener di dunia boga kauntungan nu pohara urang sebagai pengikutna rugi amat rugi salilana ja diteken nya mikiran nya geus bebaskeun geus bae urang mah ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala naik keur carita perang nyaritakeun pembunuhan tentang Karbala Sayyidina Husain terus kabelah dieuna pengikut Sayyidina Ali terus didesek ku Muawiyah wala Abu Amrin Asy-Syaibani wala mawajjah Muawiyah tu barang madap Muawiyah bison kaki bisin laqati syati aliin supaya ngabunuh pengikut Sayyidina Ali saro mentak aya syi'ati alin syiah ta syiah ieu adalah Ali mentak kuarige taksirna Ali teh rombongan Syiah mah kasihna Ali anti Abu Bakar ngan eta salahna anti Abu Bakar Umar Utsman nya nama hiji be Ali golongan Ali sebab saat eta kan Sayyidina Ali anu memimpin mentak Syiati Ali teh golongan Ali kuari mah jadi organisasi Syiah kabagila 3 Syiah teh ngan atuh nu uteuh elektrik bae geus kabeh ge Syiah teh nu kuari datang ka Indonesia anu ngabiayaan Indonesia supaya Syiah loba supaya Wahabi loba maksudna naon maksudna diadukeun Sunni terlalu kuat di Indonesia ngeuweuhkeunana sulit maka dicampur adukeun heula carana nurunkeun Syiah dibawa orang Indonesia ke Iran atau dibiayaan di dieu anta kuari geus loba Syiah Jawa Timur saya majelis taklim Syiah Jakarta geus aya kan otomatis kena ngadu itu kene Wahabi utusan di Saudi Arabia dibiayaan ditekan ku Saudi Arabia supaya dijadikan Wahabi sebab Wahabi eta adalah ciptaan Yahudi baheulana Sunnina kuat Arab teu bisa teu berdaya kan sunaon Amerika ketika di kudeta diwahabikeun aya kuari kan geus ongkang-ongkang Amerika Indonesia termasuk kuat maka wari keur dipupuk supaya jadi Syiah kemudian supaya jadi Wahabi sebab Indonesia diwahabikeun melalui Muhammadiyah teu berhasil melalui kitu Persib teu berhasil nah eta teu berhasil jada da aku aya rasa kitu terus kuari dipupuk kembali Amerika presiden ge geus buatan nyana. Nah, jadi orang secara teori mah pinuh ku kekhawatiran lain lalagan triliunan rupiah. Sebab Sunni na kuat jasa ninggal di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Sunni teh lain lalagaan kuat, ieu mengakar menang para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab naon atuh? Sunni mah babari jasa, ngeunaheun jasa, berdiri sendiri lillahi ta'ala. Maka tiang awi jadi baik. Tiang kayu gitu kene dibangun asal ku Golkar bae hancur ku Golkar nah geus ku cara kitu geus tetep masih kuat kene bae nah kena diadu kan diadu ieu teh dimaksud mah supaya diadu cara di Irak cara di Suriah cara di Turki diadukeun sanggeus sakalut turunlah Amerika seakan-akan nyana untuk menengahi orang buatan nyana kos gitulah politik teh geus jaraho kabeh ge seperti kitu tapi di urang teu sadar terus baik sebab ada kepentingan anak dunia urang lamun nyaritakeun geus dijilkeun jaringan Islam liberal tapi kan teu berhasil geus macem-macem di Indonesia teh wah lain lalagaan tapi tetep bae aya satu keanehan di Indonesia teh kekuatanana lain lalagaan kuat amat di Arab mah diwahabikeun cek terjadi di negara lain Iran wah siakeun jadi di Indonesia mah geus sabaraha tahun eta Muhammadiyah yang mulus nama cuma 5 tahun kadina mah bercokol terus teu berhasil persis gitu kene dan lain-lain sebagainya masih kene eksis Sunni di Indonesia kan mantak diturunkeun ku ari Syiah dibiayaan kitu kene Wahabi melalui Saudi Arabia tapi tetep bae kadeleuna di Indonesia mah neukna teger bae Sunni geus alhamdulillahirabbil alamin waya gelut nutus salat ge gelut aing teh heula cek cenah geus sia mau lawak ka heulanan pokona aing kagok aing mah ka neraka ge kajeun eta aya kos kitu tah di urang mah jawara teh kos kitu geus ustad mondor aing geus pokona mah pae ge masalah geus asal tulungan bae ke di akhirat wadaw aya
itu di jawara di urang mah Masya Allah eta lamun lain tetesan ti para wali jamal bisa tuh jawara ti baheula lagi maihan kiai di mana ge jawara teh maihan kiai di luar negeri mah di Indonesia mah talu ka kiai talu pulang sababaraha jengkeng gede bae ngobrol paling takut saya mah sama kiai emang kenapa saya kan ditembak juga enggak mempan ini ilmunya dari kiai padahal mah kiai mah ditembak atuh mempan ya kiai mah mere doang nya tiluk ngawirid pan badak sieulun nya mah ngahormat bae ka kiai ngahormat bae teh jawara teh gas kiai handare geus kula bae geus heula pokona mah asal eta teh kula tulungan ge nya aduh teh jawara sakitu ge geus alhamdulillah eta geus pohara jasa menghormati tapi aya hiji dua anu ngaledek sabaraha atuh biasa teh mah variasi teh mah seni teh mah nu ngaledek-ledek aja lu atuh asa jadi Firaun ke kiai mantak aya nu ngaledek anu ngahina anu nyiduan wajar teh kos kitu mah atuh aya anu ngahitutan lah encan ngisingan antep sebab lawan jawara itu mah jangan hormat jawara teh bandingkeun bae ku urang si itu ngahina ka urang tapi si itu ngahormat oh loban kene ngahormat geus bae antep geus sadaekna malah mah tambahan deui kitu sia ngahina ka aing kitu geus asula ditelu bae ku sia gitu ih gaji ka mana sih sebenarnya iya si akhir cerita si Ali nah saro lempanglah si bisun hatta atal Madinah datang ke Madinah sedangkan kapan si Dina Ali nah di itu di Irak iya Madinah kan kosong nuantak ayah ke iya anak Ubaidillah bin Abbas berarti gitu je alo berarti ka Sidina Ali etalah anu mimpin para ahlul Madinah Ibni Abdillah dibunuh dua anak kemudian ahli Madinah lantaran pemimpin kucar kacir kamana ka Hurratu Bani Salim didinya tak terus diserang summa pihadiya sapara agoro dibujuk ngabujuk kibisun ka negara Hamadan teh Iran urang teh akan sok aya dina di mamaca teh Hamadani tuh kan Subrobani sama anu Hamadan teh eta teh di Iran baheula mah Iran Irak ngahiji teh nya negara teh Iran jeung Irak teh ngahiji Persia nah kabelah dieu naon ngaranna perebutan kekuasaan dibelah lah jadi Irak ka dieu ieu jadi Iran nah tadina makan ngahiji Persia tah kuari dibelah ieu Iran ka dieu ieu Irak Hamadan teh asupna ka Irak Okos Al-Jailan Jailan teh hampir perbatasan Irak mentak Abdul Qadir Al-Jailani dibawa bae sebab eta mah Iran tapi maotna di Irak mentak Al-Jailani dibawa bae beusi pajar urang Baghdad lain Abdul Qadir Al-Jailani urang Jilan ieu ge Hamadan teh Iran nah ieu dibilukeun ka Iran Syiah didinyalah pakotala maehan rijaluhum lalaki-lalaki na boyongan non ahli Madinah teh di Hamadan dibunuh awe na diboyong mantak awe eta lah awala nizain sumina awe anu pertama diboyong di Islam eta kemudian makhluk-makhluk nu lain dibunuh min ahyai badi Sa'ad robatu ditalian kuda-kudana asup jana ka Madinah lantaran Madinah geus kosong jadinya ke Masjid Rasul teh ke Masjid Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul teh pupus di zaman Muawiyah di Masjid Ali ka dieu mah jadi ieu makom ieu mimbar kuda ditalian didinya ngararising didinya penghinaan raudhah nu kuari kurang diperebutkeun teh hewan-hewan didinya ngararising dan lain sebagainya penghinaan terhadap cucu-cucu Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasatil khayal bainal gabri wal mimbar wa uzilat bikarah awewe dirinya teh dizinahan nahwa albi bikrin leuwih ti 1000 wanita dizinah ieu keur carita kos kituna jadi urang kuari neuleuh Palestina neuleuh Suriah neuleuh Mesir neuleuh Turki terus baik lantaran ieu Yahudi teh dendam terhadap pengusiran Kangjeng Nabi waktu berarti diusir eta Kangjeng Nabi mah endek musyawarah supaya hidup damai tapi ternyata nyana embung mengikuti aturan Kangjeng Rasul iya nyana keluar nu cicing didinya ya nu keluar dua bagian nah iyalah nu keluar ieu anu kuari membabi buta terus nyana mah endek menghilangkan Islam mantap Kangjeng Nabi jaritakeun bakal terus aya gencetan aya naon gitu penghinaan aya peperangan ke eureun ke peperangan timbulan ke Mahdi di akhir
mantap kurang masaki orang di negara Indonesia bersyukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin aman tentrem damai urang deuk salat urang deuk ngaji urang deuk sedekah urang deuk kumaha bae ge urang ngeunaheun jasa mantap aya urang Timur Tengah asup ka Indonesia gideg bae cenah aduh caknya ieu negara surga cakna kesulitan dek nanaon ge Masya Allah jelema tamatna cuman SMP doang tapi hayang jadi menteri bisa bae di Indonesia eta kan surga ngaranna eta waduh padahal lu pinter lo make apa ieu teh dek urusan negara tapi cukup bae ku pegawena SMP bae SMP bae cukup jadi menteri lamun lain surga kan teu bisa surga urang nu dipimpin anu sarjana anu profesor anu doktor nyana menterina SMP bae cukup nu penting mah boga perusahaan kapal dan lain sebagainya ayo kumaha sia bae atuh pokona si anu ngatur pokona nu entek urang mah alhamdulillahirabbil alamin geus bantak ente ge ulah kaget lamun ente tamat SD bisa jadi presiden ge presiden koang-koang